warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wal hasanat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فقال الله تعالى في آياته الكريمة وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد. وفي آية آخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا إلى العلم سلك الله به طريقا إلى الجنة. وفي حديث آخر اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun para alimin ulama wal asatiz, para masyikhina al-kiram, segenap para sepuh, segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap bapak-bapak, milah para pemuda, ilusus anu kusur mandi pika hormat sarana bisul dan bid'ah dasar ridho manahna guru rang sadayana Kang Ustaz Ahmad anu mana yang sami-sami doakeun pamugi guru rang sadayana senantiasa ditambi-tambi kesehatan, ditambi-tambi kegiatan, oge ditambi-tambi keistiqomahan, oge nu padahirna ditambi-tambi yuswa nu panjang diiringi keberkahan sehingga berkat umur anu panjang guru rang sadayana biasa terus mengiring ngambimbing ka urang sadayana kana jalan anu dibikari oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, khusus anu kusimabdi pikeunana segenap para sepuh bil khusus Datim oge Bapak Sujai. Oke, khusus anu kusimabdi pikeunana Bapak Sanin oge Bapak Mirhan. Anu mana yang sami-sami doakeun pamugi sadayana sepuh, sadayana tokoh, pamugi senantiasa ditambi-tambi kamuliaan, oge kabagjaan, sareng kaberkahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge khusus anu kusimabdi pikeunana segenap pengurus musala ikhlas dalam mulia Bapak Isra beserta rekan-rekan anu sanesna. Oke, khusus anu kusimabdi pikeunana sareng anu dibanggakeun sadayana pemuda anu hadir di naungi ayeuna. Oke, para jamaah sadayana alladzina yuzkar ismun ta'ziman wa takriman bi ghairi tankil irmah anu disebutkeun hiji per hijina namina musim abdi namun insyaallah temurang kana sahormat rasa ta'zim rasa mahabbah sim abdi ka sadayana. Pamugi para jamaah sadayana senantiasa ditambi-tambi taufik, hidayah, inayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja-puji syukur dengan panjatkeun ka Jamilahi Rabbi anu mana tos mamparinan mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana timuri nikmat nu paling agung dugi ka nikmat nu paling alit. Anu mana eta nikmat anu titiasa datang ku urang sadayana anu nikmat dipasikeun ku Gusti Allah anu titiasa dikalkulasikeun ku urang sadayana nu paling agung nikmat iman sinar Islam nikmat zat jasmani sareng rohani sehingga berkat percikan nikmat anu pas dipasikeun ku Gusti Allah ka urang sadayana
urang sadayana tiasa hadir dina haflah mubarakah, urang sadayana tiasa tiup mungkurung amprot pajonglo dina raraga rutinitas pengawasan yasin oge rutinitas musyawarah ilmu dina wengi Jumat anu mana pamudah-mudahan kempalna urang sadayana dina wengi ayeuna senantiasa dijangkeun silaturahim anu dibanjiri rahmat oge magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan gerak langkah urang sadaya di bumi bagi tancepan dunia anu ikhlas karena Allah, pamugi kehendak Allah bari dibangan ridha Allah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke saudara, beserta salam sejahtera yang makrunan di tahun semoga terlimpah curahan kehadiran baginda Raja Paduka yang teramat mulia Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyidul Makhluqat wa Qurul Mawjudat Sayyidina wa Nabina wa Syafi'ina wa Maulana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kepada keluarga, kepada sahabatnya, kepada tabi'ina sehingga orang sadayana selaku umatna anu masih setia eksis oge bersinergi loyalitas dina segala menjalankan sunnah sareng ajaranna anu mana dengan penuh harapan pamugi urang sadayana kim jaga yaumil kiamah ngingingkeun kana kucuran oge limpah sabatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana alhamdulillah urang tiasa kembali, urang tiasa silaturahim, urang tiasa patepan dina wengi Jumat anu mana tos ngajadikeun tradisi, tos ngajadikeun rutinitas bahwasanya dina wengi Jumat ayeuna dina wengi Jumat urang sok ngayakeun rutinitas pengawasan yasin bari dibarengan musyawarah ilmu anu mana mudah-mudahan wengi Jumat anu urang dikempalan dina wengi ayeuna senantiasa ngingingkeun kana ridho, ngingingkeun kana rahmat, ngingingkeun kana magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge senantiasa ngajadikeun hiji wasilah kanggo dihampurana sadaya dosa urang, dihampurana sadaya dosa ahli-ahli kubur anu tos ngantunkeun urang. Wa kadzalika nyakituli pamudahan barokahna dilimpahkeun ka urang sadayana sehingga mau menjadi tujuan, sehingga mau menjadi hajat, sehingga mau menjadi maksud, sehingga mau menjadi cita-cita menjadi anak-anak orang dikabul atau dilaksanakan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana alhamdulillah urang tiasa kembali di haflah mubarakah, urang tiasa kembali di tempat anu mulia nuju Allah anu mana sim abdi amut kana dawuhan Kanjeng Rasul bahwasana Kanjeng Rasul nyebatkeun menggambaran warning peringatan ka urang sadayana. Kanjeng Rasul nyarios satajan urang dilahirkeun ka alam dunia, Kanjeng Rasul nyebatkeun satajan urang gubrad ka alam dunia bahwasana Kanjeng Rasul nyarios sayati ala ummati jamanun yuhibbunal khamsan wa yansawnal khamsan. Saur Kanjeng Rasul peringatan daripada Kanjeng Rasul ka urang sadayana nu disebutkeun ku Kanjeng Rasul jauh-jauh waktu sebelum urang datang ke alam dunia, jauh-jauh waktu satajan urang lahir ke alam dunia nyebatkeun sayati ala bil mudawwar ditemporan kusin ditampis sin ditaswid nyebatkeun bakal datang tapi satu detik, bakal datang tapi dilakeneh nyebatkeunna Kanjeng Rasul ke zaman Rasul aya urang tajam hadir, urang tajam aya bahwasanya pabalakeneh tapi satu detik waktu geus kebal berarti ayeuna aya urang bakal sekarang sakeun nyebatkeun naon sayati bakal datang ka umat kaula ka umat akhir zaman. Naon anu bakal datang, anu bakal nempang ka umat kan akhir zaman. Saur Kanjeng Rasul jelema di akhir zaman bakal loba cinta, bakal loba resep kana 5 perkara jeung poho kana 5 perkara. Kanjeng Rasul mengucapkeun ngarana warning peringatan ka urang sadayana bahwasana ucapan Kanjeng Rasul moal bakal kabuktian di zaman ayeuna
geus loba zaman ayeuna kalaksanakeun karasa urang kabehan bahwasana 5 perkara anu bakal dijadikeun pikaresep jeung 5 perkara anu bakal diparakeun. Naon anu kahijina saur Kangjeng Rasul yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba atawa yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Saur Kangjeng Rasul bahwasana di umat akhir zaman kang bakal loba jalema anu tergila-gila anu bakal resep anu bakal cinta ka dunia poho kana akhirat. Loba di akhir zaman bakal terjadi jalema anu resep ka udag-udag dunia ti isuk dan nepi ka sore, ti isuk nepi ka sore udag-udag dunia giliran mangit mangarasa capek tadi gitu. Udah sering apa? Bakal terjadi di akhir zaman jelema anu resep ka dunia nuntut dunia berpoho kana kehidupan sanggeus maot, berpoho kana bakal urang maot pasti dihidangkeun deui sanggeus maot. Dunia tempat pembalasan orang, karena dunia eta tempat tempat berpikir bercocok tanam. Akhirat bikin orang menangan. Ketika orang berpelakan di alam dunia, berpelakan anu bagus, paminannya bakal bagus. Itu beda orang berpelakan, beda orang bertani. Ketika orang berpelakan, lamun kita berpelakan di sarubuk, berpelakan dirawat, hasil lagi bakal bagus. Eta berpelakan kurang diletik di sarubuk, kurang dirawat, aya jubut kurang dibersihan, aya hama kurang disemprot, insya Allah panenna oge bakal bagus. Entah beda kos urang lamun cenah urang berpelakan di alam dunia goreng, engke manehna ge di akhirat goreng. Lain ibarat lamun cenah aya hama di hate urang, hama teh hama penyakit hate sirik ria uduk takabur, lamun cenah geus nempel di hate urang ke insyaallah urang ge babalas lagi bakal goreng deui lamun cenah urang teu nyemprot ku jalan ibadah ka Gusti Allah. Tapi mudah-mudahan urang lamun kurajin nyemprot ka jalan ibadah ku jalan pengajian, hama-hama anu hate anu aya dina hate urang bakal leuwitan, sehingga lamun geus hama geus leungit dina hate urang, ibadah lagi tenang, ibadah lagi istiqomah, ibadah lagi nyaman. Jadi insyaallah panenna di akhirat ge menanggung. Lain berarti orang terbutuh karena dunia, silakan orang mengejar dunia, ulah sampai dunia memperbudak orang. Orang kudu bisa ngabagi waktu na orang nyangan dunia pikeun ngapakahan anak pamajikan, pikeun ngapakahan keluarga, tapi ulah poho kana jalan akhirat, ulah poho bekal pikeun akhirat. Buang kali hidup di alam dunia untuk butuh bekal, untuk butuh dunia. Orang istilahnya kadang-kadang tanda cenah berlempang ke pengajian baik untuk buka rokok, berlempang lagi maju mundur. Lu suku kanan geus ngarengkah, suku kiri mundur deui. Pergi penang aya manusia, aya masalah penataan dijamin manusia. Yang kedua lain berarti orang butuh dunia, silakan dunia orang dikejar, silakan dunia orang digapai. Akan tetapi dunia pikeun orang naon nasrukeun dunia, pikeun ibadah, pikeun jalan di Gusti Allah, supaya istilahna dunia menjadi sarubuk orang ke akhirat. Karena hadis Kanjeng Rasul ya yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba, orang ulah tergila-gila teuing ka dunia sehingga mohokeun kana kahirupan urang sanggeus maot pasti urang dihirupkeun deui. Didinya urang diperhitungkeun segala amal perbuatan urang di alam dunia. Anu kadua saur Kanjeng Rasul yuhibbuna ad-dura wa yansawna al-kubra. Saur Kanjeng Rasul anu 5 perkara bakal diudag-udag ku jelema di akhir zaman, 5 perkara dipohokeun. Anu kadua yakni bakal di akhir zaman loba jelema anu resep kana
memperhias imahna, akan tetapi poho memperhias imah terakhir yakni alam kubur. Urang bari geus kabuktian di zaman ayeuna loba gunung-gunung anu bertingkat, loba ngaranna gunung pencakar langit, untuk kembali dicakaran menawabina. Tapi poho karena ngaranna bangunan urang ke di penghujung hayat urang yakni kubur. Urang bisa mempersiapkan jeung bekal di alam kubur. Karena cek abdi kalau kapungkur menyebutkan alam kubur yakni ibarat pemajikan. Kalau namun orang selamat di alam kubur, insya Allah saterusna di masa pertimbangan, masalah hisab, masalah mizan, orang bakal selamat di jembatan Shiratal Mustaqim, selamat sampai orang di neraka lagi selamat. Namun cuma orang nyambung di pemajikan corona bayi untuk akur, untuk barang izin, untuk bisa nakutun mukorot, menyambung kedua kaki lebih mau aman. Tak enak ibarat orang ngaranna kuburan, namun orang di alam kuburna selamat kan itu lagi selamat. Geus kabuktian zaman ayeuna orang loba imam anu urang diperhias, loba imam anu mewah, anu megah, tetapi poho kana imam terakhir yang di alam ilani kuburan. Urang teman persiapkan bikin bekal di alam kubur. Karena jelema loba ngumpul-ngumpulkeun harta pikeun ngabangun iman, ngabangun gedung, tetapi boleh urang cek abdi tadi menang orang mengejar dunia, tetapi buat kecipikeun bekal cik ibadah. Karena teu saeutik jelema digoda ku kapangiran loba ka kuburan. Saurang jeung Rasul ge ulah sampai urang kagolong alabatan senanggarna ucapan Kanjeng Rasul kadal fakru ayyakuna kufran. Henteu saeutik jelema diuji ku kapangiran henteu selamat yakni kekayaan kubur. Kadang-kadang orang yang mencela diberi kesusahan heutik we beberapa sapoe geus sama sih hirup ge. Geus tadi salah kali usaha geus jadi namun samang sing sing ketara rubuh. Henteu saeutik jelema kagal dina masalah kapakiran loba kana kuburan. Ulah sampai urang auzubillah min zalik sing dirasa dina masalah urang loba penyakit ngeluh teh hata. Kadang-kadang dina status PG silat ngaranna teruskan mengeluh jangan semangat. Mah teh eta bahasa kos kitu ge. Urang sambil mencenang yakinkeun bahasa kos itu bisa nimbulkeun kana kamurtadan, bisa nimbulkeun kana kuburan. Lamun cenah ditekadkeun diyakinkeun, lamun kumaha lamun cenah urang lalagaan kalimatkeun dosa eta dosa urang dosa gede, ulah sampai bahasa urang dipake lalagaan. Allah teu ngajarkeun ka urang bikin ngeluh terus berusaha. Di kadang-kadang zaman ayeuna sok dibalik mijit status. Ya maksudnya jumlah sampai seorang masuk kata-kata bolik seorang Kanjeng Rasul dina akhir zaman orang mengarana kaboga keluar dina keyakinan keimanan orang. Mudah-mudahan orang ditetekeun ku Gusti Allah dina masalah akidah, di masalah keimanan, keislaman. Kanjeng Rasul mere peringatan ummati akhirul zaman yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Henteu saeutik umat akhir zaman eta keluar di alam dunia yang dimot ngaranna loba teu bawa iman. Karena narita karena cocobaan hidup anu teu sanggup urang dilaksanakeun, teu sanggup urang diharupanna, mangkana setiap masalah cobalah ku urang diharupan. Ulah sampai setiap masalah ngabungkul di otak sehingga nyieun ka urang penyesalan, nyieun urang pengeluhan. Allah menanti untuk mereka bikin orang ngeluh. Allah mau uji hambana sesuai batas kemampuan hambana. Allah mere ujian ke orang berarti Allah percaya ke orang mampu menghadapi ujian anu Allah terus dipasihkan ke orang. Lain kadang-kadang orang diberi ujian ku Gusti Allah, jangan kurang diharukan, jangan kurang di nangarana, jangan
ngeluh ti heula. Yakin percaya Allah mere ujian ke hambana sesuai batas kemampuan si hambana. Jeung urang kadang-kadang henteu ngaranna henteu percaya diri, henteu percaya kana ngaranna keterangan Gusti Allah. Zaman ayeuna loba pangaluhan dijieun status, kadang-kadang status nggambarkeun curhatan hate. Henteu saleutik oge status ge naon ngaranna nyieun candaan doang, lalagaan doang, tetapi lamun cenah lalagaan anu menyimpang kana kakufuran mah ada yang tarimakeun kurang dosa. Ulah sampai urang nyieun lalagaan bari ditekadkeun. Terus anu katilu saur Kanjeng Rasul bakal datang di umat akhir zaman 5 perkara anu bakal diudag-udag, 5 perkara anu dipikaresep poho kana 5 perkara yakni yuhibbunal mala wa yansawunal hisab. Dina umat akhir zaman bakal loba jalema anu kacinta-cintaan, anu karesep-resepan, tergila-gila kana harta dunia jeung poho kana hisab, kana perhitungan Allah pasti ayana, yakin ayana. Urang dina akhir zaman loba tergila-gila kana anu numpuk harta, bahwa poho kana urang ke bakal dihisab, bakal diperhitungkeun. Ulah keunanna harta di jalan anu teu bener, harta di jalan anu haram, harta anu di jalan halal bae ge ku Allah pasti dihisab, ku Allah pasti diperhitungkeun. Ieu duit meunang naon jeung dipake naon, ieu duit meunang ti usaha tengah koting dipake naon gitu. Lobana zaman ayeuna mah usaha tengah koting bari nguatkeun kuota sama agung. Sekali deui ulah sampai urang istilahna poho ngaranna resep numpuk harta, poho kana dihisab, poho kana perhitungan amal. Karena saur Kanjeng Rasul al halalu hisabun wa haramun azabun. Rizki tina jalan anu halal bae ge kudu diperhitungkeun. Kalau deui rizki di jalan anu haram pasti disiksa, pasti diperhitungkeun deui. Ulah sampai urang istilahna nyalahgunakeun istilahna ku karna kapepet, ku karna maborat, urang neangan jalan pintas, ngaranna gawe di grantek ja jadi kepastian, kadang diop, kadang gawe. Wah, mending kene maenkeun aplikasi bayaran lagi. Lumayan tuh jadi tambahan. Ulah sampai urang tergoda kana pos kitu. Juga ketika dikuadu dia omongan kieu bae ge sadar gitu ta. Eta mah mun ngabalikeun kieu teh misalkan kieu ngabalikeun Ustaz ngomong bae bisa ngarabat itu nih. Saling mengingatkan orang mah lain ngagahan jadi daripada hanan kene, cuman paling tidak orang geus ngingetkeun, geus ngagugurkeun kewajiban urang. Anu terakhir di muka 4 saur Kanjeng Rasul wa yuhibbunal iyala atanti wa yuhibbunal iyala wa yansawunal burra. Saur Kanjeng Rasul bakal loba jalma anu cinta, anu resep kana keluargana, poho kana kahirupan akhirat. Naon ngaranna poho kana bidadari anu dipersiapkeun jadi akhirat. Urang kadang-kadang naon ngaranna resep katunggul ku keluarga urang, ku anak urang, muji-mujina resep. Urang ngasuh anak sampai kembali ngasuh icu, muji-mujina resep. Poho kana waktu ibadah. Kadang-kadang panjaman ayeuna icu cicing dibawa ku salakina ulin ka imam urang. Ketika datang icu urang resep ngalalagana sampai poho eta urang ka waktu sholat. Ninggalkeun kewajiban ka Gusti Allah ku sebab katungkul urang lalagaan jeung icu. Terus anu kalima wa yuhibbunan nafsa wa yansawunallah. Dina akhir zaman saur Kanjeng Rasul bakal loba jalma anu resep kana dirina, resep kana makhluk. Wa yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliqa.
jalma loba anu resep ka makhluk hartina kieu jalma pejabat atau jalma bos ku urang dipaguran urang ditutur-tutur sehingga poho atau jalma karena masalah ibadah kencang deket jeung bos mah kencang deket jeung jalma beunghar mah jalma eta rajin ibadah untuk tinggalin ibadah sawaktu ge tetapi giliran deket nempel jeung pejabat jeung pemimpin jeung bos tetapi mohon kana bekal ka Gusti Allah henteu saeutik eta jalma ayeuna pos kitu ku sebab dengan alasan kapepet kebutuhan emang yang milik bos kitu Gusti Allah anu mere milik rezeki ka urang poho kana mere milik sarana bener istilahna syarat nama bos pejabat segala macam tetapi urang ulah sampai mohon ka Gusti Allah dalam artian urang mohon ka Gusti Allah ninggalkeun segala kewajiban ka Gusti Allah. Mudah-mudahan sim abdi saling ingetkeun khususna pikeun sim abdi ieu hampura bisi naon ngaranna mangakong ya lain istilahna singgung menyinggung tapi orang saling mengingatkan lah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr ulah sapaeun eta ustaz ngomong bae ge mana ban henteu bae nyugupan henteu nyinggungan bae lain nyinggungan ku sabab abdi bos ieu karunya orang saling mengingatkan ya tujuan nama KBG orang jeung bekal di akhirat karena bekal di akhirat di akhirat mah abadan saindang-indang masa waktuna masa tenggangna dalam dunia mangansakeun urang sakejap aya masa kontrakna aya masa batas akhirna ketika orang beak kontrak di alam dunia tinggal orang beralih ke masa akhirat mah abadan saindang-indangna ku sebab kudu nyaman sakedeung urang persiapkeun bekal anu loba setiap perjalanan anu jauh ngabutuhkeun bekal anu loba ulah sampai urang poho kana akhirat ulah sampai urang poho kana maut ulah sampai poho urang kana alam kubur karena alam kubur alam kubur jeung kamautan geus pasti bakal ngadatangan ka urang tinggal nunggu waktu bae eta memang akong mentidura atau orang timuri mengakong tidura kita apa dibalik atau orang timuri sampai semangat gitu tinggal orang dipersiapkan yang bakal maut orang mudah-mudahan orang kurajin ngaji mah ketik-ketik hati anu teras ketik-ketik hati anu beku bisa jadi cair lewat pengajian ulah sampai ngaranna hati anu teras orang terus ditunda di freezer sehingga terus ngabeku di hati orang makanya Sayyidatina Aisyah nyebarkeun kieu lamun cenah urang maut hayang ganjaranna maut syahid babari saurang Sayyidatina Aisyah kenging ti Kangjeng Rasul saur Kangjeng Rasul man qala fi kulli yawmin khamsan wa isrina maratan saha jalma anu rutin ngadalankeun doa anu ieu sapoe saputing selama 25 kali doa kos kumaha saur Kangjeng Rasul Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut ngan sakitu doa Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut 25 kali sunamata ala firasihi amdahu ajra sahidin saur Kangjeng Rasul dan jelema geus ngarutinkeun doa anu tadi saputing 25 kali maka lamun cenah eta jelema nu ngadawankeun doa anu tadi ketika sare terus dicabut nyawana yakni maut maka eta menang ganjaran maut syahid tahan maut syahid bebari untuk urang perang jeung kafir Yahudi untuk urang lutang ka Palestina boro-boro lutang jeung ka
Palestina ongkos bagi orang terkuat ieu mah perang ngalawan Yahudi ngalawan Israel lamun cenah yang menang ganjaran maot sahid rutinkeun kulang doa tadi Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut 25 kali lamun orang ketika sare dicabut nyawa orang maka orang termasuk menang ganjaran maut sahid di Gusti Allah. Mengapa tahun-tahun kemalimah loba jelema anu maot ngaradat yakni corona teh urang loba jelema anu maot ngaradat ayeuna teh loba anu maot ngaradat otak loba anu maot ngaradat kenapa orang mudah-mudahan ulah sampai ngaranna dimaotan kosmodel anu tahun-tahun menggeus urang maot ngaradat mending-mending kalau maot ngaradat urang husnul khotimah lamun suul khotimah makanya solusi anu ditawarkan yakni aya doa anu dipasihkeun ka urang Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatil syarr. Allahumma ya Allah pasihan abdi kabagusan anu ngadadak wa a'udzubika min fujaatil syarr jeung jauhkeun ka abdi tina kagorengan anu ngadadak. Setiap anu ngadadak aya goreng aya bagus tapi mudah-mudahan urang dibere kabagusan anu ngadadak kadadak teh kadang-kadang aya bagus hartina kieu eta budak bagaimana kayina ngadadak apa teh jadi rahim kitu ge kan ngadadak jadi bagus coba aya teh jelema anu tadina jadi bagur jadi jelema tukang kulit jadi jelema tukang nyogok ngadadak eta jelema jadi goreng tah mudah-mudahan urang dijauhkeun tina ngaradak anu goreng. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatil syarr. Ya Allah, mudah-mudahan pasihan abdi ngaradak anu bagus jeung ulah sampai dijauhkeun ulah sampai abdi dipasihan ngaradak anu goreng. Mangkana orang sekali deui si abdi saling menasehati khususnya prinsip abdi pribadi silakan kurang kejar dunia karena dunia orang butuh harta di dalam dunia bikin bekal orang ibadah karena untuk saludik jalan kurang karena dunia karena hartana ibadah itu tenang tapi kalau untuk saludik oke jalan lebih hartana loba dunia dipakai ibadah itu tenang ngan tergantung orang rasa syukur orang ka Gusti Allah ulah sampai orang tergila-gila teuing ka dunia karena orang supaya asup kana kategori zuhud juhud eta orang tergila-gila ka dunia resep kana akhirat karena juhud saur al Imam Ahmad lain Imam Ahmad kategori juhud menurut al Imam Ahmad menyebabkan juhud eta aya 3 tingkatan. Sekali lagi juhud bisinan eta juhud lagi cek agung tewa juhud bener juhud eta tergila-gila ka dunia ente istilahna nu berbudak ku dunia lain berarti orang terbutuh karena dunia. Menurut Imam Ahmad juhud eta kabagi tilu tingkatan anu kahiji menurut tingkatan anu awam jalma awam kosmodel urang juhud eta ninggalkeun kana paharaman ninggalkeun anu diharamkeun Gusti Allah ieu tingkatan paling level rendah. Anu kadua menurut Imam Ahmad nyebabkeun juhud level kadua level sedang yakni level khawas istimewa sakima istimewa level khawas juhud eta ninggalkeun anu halal ngan ukur jeung butuh kana jeung butuh kana ibadah henteu leuwih tina pangabutuhna anu halal bae nu level kadua mah ya ditinggalkeun anu halal dicobot ngan istilahna saukur kabutuhanana yang penting cukup henteu berlebihan henteu berglamor gitu. Anu katilu level anu paling tinggi menurut Imam Ahmad zuhud eta juhud al-arifin yakni leuwih istimewa luar biasa istimewana segala sesuatu anu bisa ngaganggu kana dirina deket jeung Gusti
Allah segala sesuatu anu bisa ngaganggu anu musik ketenangan komunikasi keakraban kamesraan maena jeung Gusti Allah. Nah urang minimal level hiji ka level kadua bege geus bersyukur komodi urang bisa neketkeun ka level katilu mah. Mangkana dina kitab Tazkiratul Qurtubi saurang jeung Rasul nyebatkeun kieu az-zuhud fid dunya yurihu qalba wal jasad. Zuhud kana dunya eta nyebabkeun timbulkeun katenangan kana hate jeung kana awak. Sabalikna warabbatul fiha tutaqibul qalba wal badan. Jeung sabalikna resep kana dunya eta nimbulkeun efek nyampaikeun kana hate jeung nyampaikeun kana awak. Saurang jeung Rasul lamun urang juhud ka dunya yang tergila-gila karena dunia eta nimbulkeun katenangan hate jeung nimbulkeun katenangan badan ka awak hampang. Tetapi sebalikna lamun cenah urang resep kana dunia warabatu fi ma tusaibul qalba wal badan, lamun urang resep tergila-gila kana dunia eta bakal nyampaikeun kana hate jeung nyampaikeun kana awak. Pamun abdi geus ngomong keur tukang tetangga meuli kulkas urang meuli irisan, tetangga meuli magicom urang nu kapanasan, eta urang resep kana dunia. Lamun urang nuturkeun kana hawa nafsu bae nu perkara dunia kaluhur bae capek mendingan meuli dunia mah kaluhur handap. Urang boga motor butut masih kena bersyukur, urang boga motor butut batur boga sepeda, urang boga sepeda masih kena bersyukur batur numpang suku. Urang bisa lumpang suku masih kena bersyukur batur mah aing bisa lumpang acan. Tah urang melihat perkara dunia makan dihandap ulah sampai ngeuleuk kanu di luhur. Lamun ngeuleuk urang yang kanu luhur bae mah capek budak-budakna, mending urang katurutan namun teu stres maya. Tariqatun Muhammadiyatun dina kitab Tariqatun Muhammadiyah qala Abu Yazid al-Bustami sawur Abu Yazid al-Bustami ma balagani ahadun ila wahidun min ahli al-balkhin qadama alaina kaula naunarana dielahkeun ku hiji jalema tina golongan ahli balkhin tina kampung ahli balkhin debat dina masalah perkara juhud. Aya dina hiji kampung balkhin nangarana debat jeung Abu Yazid al-Bustami dina perkawis juhud. Naroskeun ka Abu Yazid al-Bustami, ya Abu Yazid al-Bustami, ya mahadu juhdi indakum. Ya Abu Yazid al-Bustami, nansih nopasku nansih batasan juhud menurut anjeun, batas juhud menurut anjeun eta nopasku kumaha. Saud Abu Yazid al-Bustami yang mengajawaban karena pertanyaan tadi, qala idza wajadna akalna, lamun anjeun manggi mangka dahar, lamun cenah anjeun nemu, lamun cenah anjeun manggi eta hakan. Wa idza fafidna sabarna, jeung lamun cenah eueuh kadaharan mangka sabar. Lamun aya kadaharan urang hakan, lamun cenah eueuh urang sabar. Eta jawaban daripada Abu Yazid al-Bustami. Saurah kali ahli balkhin tadi, faqala taf'alu hadza kalbu balkhin, ari kitu mah anjeun sawae seperti kalbu balkhin, seperti anjing di kampung kami. Ali istilahna lamun cenah aya dahar lamun eueuh sabar mah ari kitu aya menurut anjing kos kumaha batasan juhud teh nanya ka ahli balkhin. Faqala idza fafidna sabarna wa idza wajadna atharna,
Ahli balik jawaban pertanyaan anu dibalikeun ku Abu Yazid Al-Bustami dina perkara batasan juhud. Saur ahli balik nyebutkeun lamun anjeun kudu sabar jeung lamun cenah aya anjeun kudu bisa berbagi, kudu bisa ngutamakeun kabatur ulah harap. Artina urang kudu bisa ngaranna berbagi jeung sesama. Tah eta zuhud menurut kami, menurut ahli balik. Tah eta ngaranna batasan daripada zuhud menurut ahli balik. Mukasyafatul qulub, ari kita mukasyafatul qulub. Qala alaihi salatu wassalam, kalau usahakan Nabi alaihi salatu wassalam, man bata bi talabil halali asbaha maghfuran lahu. Saur Kanjeng Rasul salah sajalna anu sapeputing ngaranna ngeprih milarian neangan perkara anu halal, maka dina waktu isuk-isuk Allah bakal ngahampura pikeun eta jelema. Tasawuf Kanjeng Rasul salah sajalna anu sapeputing nyangan rizki anu halal, nyangan perkara anu halal, maka isuk-isuk ku Allah dihampura. Jangan ayeuna dibalik diputing loba nyangan rizkina rizki tantangan banyak mereka agung lah memang agungnya diputing negara rumput berbulan deposit pak lagi maunya. Waqala alaihi salatu wassalam la yadkhulul jannata lahmun nabata minal suhdi ay minal harami wa nar ula bihi. Saur Kanjeng Rasul moal asup kan surga naon hiji jalema anu di eta jalema tersimpan daging tina perkara anu haram. Lamun cenah jelema geus ngadahar kana barang haram terus ngajadi daging, maka saur Kanjeng Rasul mau diasupkeun ka surga. Maka urang sing diraksa dina masalah kadaharan urang bener, kadaharan nama roti halal, tetapi si roti teh amanah di mana eta duit meulina. Tah eta urang kudu diintrospeksi, kudu urang dikoreksi, urang kudu dimuhasabah dina perkara urang neanganna, urang kasabna. Bener dina hakanana mah halal jalan daging bedul, lain istilahna homer, lain istilahna anu memabukan, tetapi dina cara pencarian duitna teh ada urang kudu dipikiran ulah sampai urang nilai dina masalah hakanana doang. Maka Kanjeng Rasul wal pati-pati asup ka surga siji jalema lamun tersimpan di awakna ngajadi daging tina perkara anu haram. Maka wanar ula bihi jeung neraka eta leuwih utama pikeun eta jalema anu tersimpan di awakna daging anu jadi tina perkara anu haram. Mudah-mudahan urang terhindar daripada perkara anu haram anu nyebabkeun ngajadi daging ka urang sadayana, sehingga lamun cenah awak geus katempelan barang haram sehingga ngajadi daging di awak urang. Dina masalah ibadah ge urang bawaana burak, urang bawaana burak, urang bawaana ge malas bae. Tetapi lamun cenah urang istilahna taliti, talaah, hati-hati, ihtiyat dina perkara kadaharan anu diasupkeun ka beuteung urang anu jadi daging ka urang, insyaallah urang dina masalah ibadah ge kabawana hampang. Pasakitu ala musyawarah dina wangi ayeuna hampura dina segala rupi kasalahan, dina segala rupi penjabaran, dina segala rupi cariosan musim abdi anu urang pernah di hati para jamaah sadayana. Hitung-hitung nasihat pikeun sim abdi, umum pikeun jamaah sadayana. Mudah-mudahan aya kemanfaatan terkhusus pikeun sim abdi, umum pikeun jamaah sadayana. Billahi hidayah wa taufiq. Summa salatu wassalam. Assalamualaikum